Salajengna qala fi hasyatil Bujairimi ya kan. Qala parantos ngadawuh Shahibul Kitab fi hasyatil Bujairimi dina kitab Hasyah Al-Bujairimi Al-Khatibi ka Imam Al-Khatib. Faedatun ari ieu eta hiji faedah. Ra'aitu geus ningali kuring bi Khatil Arzuki kana tulisan kitab Al-Arzuki an Rasulillahi katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man sanyanyana jalma aroda anu ngamaksud itu man antulida kana yen ngalahirkeun saha imro'atuhu pamajikanana itu si man zakaron halna lalaki kana lalaki fa innahu mangka sanyanyana itu man eta yudiu nyimpen itu man ala batniha kana beuteungna itu si imro'ah fi awalil hamli dina awal kehamilan wa yaqulu jeung ngucap itu man bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li zakaron fa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah inni sanyanyana kami eta usami nyebut kami ngangaranan kami ma kana perkara atau eusina mate teh anak ma kana anak pibatniha dina beuteungna itu imro'ah Muhammadan kana ngaran Muhammad paja'alhu mangka mungga ngajadikeun kana itu anak li ka kami zakaron halna lalaki painahu mangka sanyanyana itu ma eta yuladu bakal dilahirkeun itu ma zakaron halna lalaki insya'a lamun ngersakeun sa Allah ta'ala mujarobun ari ieu eta mujarobat intaha beres roes. Dina ieu keterangan musonif rek nerangkeun dawuhan Shahibul Kitab dina kitab Hasyah Al-Bujairimi ka Imam Al-Khatib. Jadi anu ngabogaan kitab Hasyah Al-Bujairimi ka Imam Al-Khatib. Tarina eta kitab teh aya hiji paedah. Paedahnya ra'aitu bi Khatil Arzuki kana tulisan dina kitab Al-Arzuki anu katampi ti Rasulullah. Kumaha cenah dawuhan Rasulullah anna man aroda antulida sing sajalma anu ngamaksud kana yen rek ngalahirkeun itu si pamajikanana hayang jadi ngarepkeun kana yen pamajikanna teh ngalahirkeun budak lalaki. Nah, mangka pek nyimpen itu siman nya maksudna nyimpen leungeun nya yudiu kana beuteungna si pamajikanana gitu dina awal kehamilan nya dina awal kehamilan dina sabulan pertama nya atawa 4 bulan kehandap lah gitu kan ari 4 bulan kehandap mah encan dibereruh gitu nya. Wa yaqulu ta maca eta si jalma teh anu ngarepkeun lamun budakna hayang lalaki gitu tah lapad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi batniha Muhammadan
faj'alhu li dzakaron tah ieu doana gitu. Tah painahu mangka sanyanyana itu budak bakal dilahirkeun bari jeung lalaki gitu insyaallah nya lamun ngersakeun gitu anggar ku kekawasaan Allah kudrat irodatna Allah gitu kan ieu doa gitu urang mah nya kan sakadar doa pan tah ieu teh ieu mujarobun jadi hasil tina mujarobat atawa penelitian ti para ulama gitu. Intaha hamzah teh intaha nya beres roes nya masalah eta kantun bayanu ud'iyatil harsi wallahu a'lam bissawab.